kursi 2. Nabi ya Rasul. Sok calangap akeh heula ngadoa heula mani lapar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Tim mayo. Ieu tok digegel curug emak. Alhamdulillah. Bagian abaheun. Sok aya mah abah nu ngahuapan anak. Mama kapengker. Mama mundur abah mayun. Sok. Ma tong kalah romantis sing napal kasih abah ka dieu mah. Napal mak si mak lae ka mana? Kapalih dia napal ka. Kapalih dia ninggal ka kamera. Incu ke melong. Kan Pak cepengan gelis cepengan pandangan bapak anak. Sok. Asep kedua pandangan. Sanguna mana abah? Ya teh abah tong dikuir-kuir abah. Mama tinggal ke kamera bade potret 1 2 3 abah tong dikuir-kuir. Alhamdulillah. Abah sarak macalik deui mangga dina kursi kantun panganten. Teu kenging diurileng digayam heula. Papayun-payun diadu tuur. Biasanya keur bunga sok poho. Pandangan kenca mana? Tuh nya kenca gitu. Nah, ngadegeula teteh na ulang reskeun heula. Set. Babetkeun rak sukanana set. Lalawanan mangga candak hiji teteh. Bener si ama kudu kuat engke nu gede nya arona. Duh Gusti, sok neng awas aya gincu neng pejetnya sok atuh dibuka. Nya sok atuh ai keheula cantri. Sok 1 2 buka gincuna pejet. Oh. Cekap ya kemanakeun simpan we heula. Oh kadeukeun. Saterasna aya naon ceuk? Oh galon. Hampura heuh da teu kapanggih gelas cinta mah. Ieu we nu aya gelas romantis. Si tadi ya pandangan kenca ka hade tong locot ka warung ka mana oge panganten anyar. Awas nyogok. Nyogok. Si Miss Ju cekap. Upama bade masing-masing tergesok. Masing-masing beli ka paseka. Nah gitu. Cekap naon deui bakekok. Beu ieu na jadi ratu ngapoe kieu ya Allah. Baca punten ayeuna. Naon bakekok. Anu kencang geus locot deui ya Allah, kakara kece keneh. Cepengan teu bae. Sok cepengan geulis. Pintonkeun ka penonton abi boga bakekok dorong ka payun sok. Tong asa-asa heuh. Bakekokna gede sabeula. 1 angkat ka luhur. Turun ka handap tong asa-asa tetepkeun turun ka handap tuluy. Harapkeun sing jero ka harapkeun tong bongkok tong jadi bongkok. Angkat ka luhur, turunkeun ka handap. Paikeun setik-setik teh. Goyang-goyang. Jangan digoyang-goyang. Jangan digoyang. 1 popelong-pelong, 2 digoyang terus. Benyeng 2 3. Bener mana wae huluan. Oh huluna leungit di si AA. Acokeun lah kalau abi boga bakekok. Saru. Oh menang itu bujurna gede. Terus itu teh mah bujurna gede. Atas. Siap. Anu bujurna gede simpen. Kanggo tatangga. Ini bagian. Ya. Cepengan. Cepengan jeung pandangan si tetehna. Pas ulak-ulakan. Nah, ayo mayun hilang. Nah, gitu. Ge giana ka dieu, teteh ka dieu nya. Radanya dong salita. Ka dieu ge giana, teteh ka pagi dieu. Mohon siap. Latihan kamera action. Yuk. Cut kapan ke latihan. Ulek-ulekan siap. Ayeuna mah bebas. 1 2 3 sok. Jreng. Terus 2 jam terus biakeun terus. Atas cekap. Atah keneh. Jeung penting. Marona. Naon ceuk? Kebagian. Di dieu lungsur. Di dieu payung aya payung karunya sok. Di dia sok atuh kadieu kan eta kursi 2. Di dieu nya kursi 2 namun gitu atuh. Ke heula bisi ti kosewat sok pagar bagus pagar kecamatan ka dari ieu.
Oh itu dong si Asian tadi itu. Cepengan. Kira sampai sakan orang sampai. Sok mah, ulah asa-asa SMP nau cicing tidak baca. Can pengantin ce. Banget baik geus ulah sok dicopot deui pamalik. Pagerayanya cantik-cantik nih. 1000 lumayan. Kala rada basakan heula. Sok naik teh. Sok bismillah. Siapnya. Mana pagar kamu? Bismillah abdi ngawitan nyebat asmaning pangeran. Bismillah abdi ngawitan nyebat asmaning pangeran. Sejak hilangnya heula hari tanding awak ing malar aya manfaatna keur panganten dua anak king. Terus memampu dengan diri pribadi lamun pinanggi coba bangsa anggang deket bilangan kudu marukan karapsu mau hidup sing satu bebenteng naiman Islam jauhan sifat takabur ngancingkan molas asih eta benteng rarapi urang duakeun kurang nu hadir mudah-mudahan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah wa maghfirah ya Allah subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bari katurunan nu saleh tur salehah berkati umil Quran Al-Fatihah bi masyhur dalam talim guru. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salatullah alaika. Asep cekap anu gadaris mangga sok lajengkeun tuangna anu parangtos tuang urang dipotret heula sareng panganten jeung rupina sakitu anu kapihatur hapunten anu kasuhun mohon selamat ka panganten baru barakallahu lakum wa barakatuh warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah sahabat, semoga bermanfaat dan terhibur. Buat yang baru menemukan channel ini, bantu like, komen, dan subscribe ya, biar channel ini berkembang. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.